Sampurasun. Kapes. Sok itu. Arurang ti kelompok 3 bade merankeun drama nyaeta Ciung Wanara. Di dieu aya tokoh-tokohna mimiti ti Handika. Ya perkenalkeun Abi Handika Oktavian. Abi di dieu berperan sebagai dalangna. Abi Yuki Pratama jadi kepala sekolah. Abdi Diki Rubianto jadi bapana Ciung Wanara. Abi Afifah Mujahidah di juri lomba. Abdi Elganina jadi Ciung Wanara. Abdi Mutiah jadi ibunya Ciung Wanara. Abdi Raden jadi guru. Abdi Vanessa jadi guru. Sareng aya rancangan Abi sekolah Amel sebagai bangga. Selamat tinggal. Wilujeng nonton. Assalamualaikum pemirsa sadaya. Patepang di sareng Abdi Handika Oktavian. Di dieu arurang bade nyaritakeun hiji kisah nyaeta hiji kisah si Ciung anu di mana aya 2 orang murid di SMA Garuda anu saling berlomba pikeun nempatkeun posisi keur lomba. Nu di mana si Ciung diguruan ku Naganingrum sareng si Bangga diguruan ku Pangreap. Ieu abdi salaku dalang nu bakal mandu pamirsa sadaya pikeun nyaksikeun carita si Ciung. Jadi langsung wae ka TKP. Sakedeung deui perlombaan teh telah dimulai. Murid urang si Bangga kudu bisa asup dina 2 slot nu aya. Ci, sakadap deui seleksi pikeun ngasi 2 slot perlombaan dibuka. Matak kudu ti ayeuna Ciung nyiapkeun sagalana mulai ti fisik, mental, sareng ilmu-ilmu nu dilombakeun. Nya, abdi bade milari buku heulanya, Bu. Mangga Ciung. Wilujeng ending barudak. Ungi Bu. Ending. Saya Ahmad saya. Ayeuna ku ibu pada jawab nanya. Tunggu Bu. Sok atuh. Oh ini bae ka imah. Muhammad. Ahmad. Kiri Bu. Bangga. Bangga Ahmad tunggu wae. Abi. Cium. Adit. Ipeh. Adit. Kemarin ada yuk. Kasual biasa. Sual. Ayo. Resep ibu. Ayo selamat. Biasa. Kiri bertemu. Mohon. Belajar sarapan ibu. Biar bisa. Ibu gaduh info penting. Beritahu ya. Mohon. Ayah. Belajar di mana? Kan yang panjang. Aya informasi di kepala sekolah. Jadi buku kepala sekolah teh leungit. Terus nyuarang kabeh guru jang milariakeun pangharoskeun ka budak mah. Nama sadeurasna bade Ibu Pariosnya. Apa namanya Bu? Parios, kas Parios. Kan leungit bukuna nu Bapak. Tadi bikin. Sok kaluhurkeun. Tong yang disebutkeun, Kade. Ini tas apanya sama? Itu pas abi. Mengarut, nyandak tas sarangan kan. Iya, sedih, Bapak. Jadi lapar. Iya. Bucok. Ih, banget di mana?
vape-nya. Panas. Tak iya, kekuatan. Ahmad salah. Ih, enggak. Ya, udah nona bilang. Juga saya. Ulah. Kena. Kan ada ibu di sana. Setelah isin. Udah zaman ayeuna. Nyedak kasapa teh lipstik tingali. Ya. Warnanya sih. Mangga Mas. Ya, kacana. Ada ini barang ini Pak. Iya, nama apa ya? Wah, iya sebarangnya. 40.000 mah lagi dengan ibu. Iya, ibu bareng agak taya waktas. Jam apinya. Tutupnya ibu. Halo, Ahmad. Iya ibu. Oh iya. Ayo. Ya oke, nyetak make up. Aduh. Maafin. Itu ada saja make up ya. Taca balanya bu, mana? Ayo bukan aku. Lupa bu. Nah, aduh kayak. Lexia. Lexia. Aita. Iya kan buku pas sekolah kan dipilih. Lupa bu. Lexia. Ada di tas Bapak ibu. tukang minyak. Serius? Bukan serius. Maaf ibu. Tengah harian ibu. Lupa ibu. Yang ayah di tas cium. Nah bisa, dia tata di tenang di mana? Di kelas. Si Ahmad mau mungkin bu, jual ayah di tas mah mungkin. Si Ahmad Pokoknya. itu nyokotnya. Ente bu. Dipehnya tadi sare. Angkutkeun. Bukan sare. Ente bu abis itu. Dua. Itu aku. Kata nama tuh bisa aja. Ente. Nah gitunya. Bawa bu ke kamu. Bawa bu. Lupa bu. Yang ayah di tas cium. Ah maunya gak mau mungkin. Bisa. Ini tuh malu nih disingkatnya. Ente. Sampai jujur daripada keluarnya mau kayak dikawarkan Ente bu kata apa? aslinya kayak non di iya aku pelajaran kan Aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullah. ayo Aduh astagfirullahaladzim. kan saya nama nyari ibu ke betanya Rahasia. yuk nyari ibu ke beta Aduh bu udah eta mah duka. kan di sini lagi ya tuh saya di tas Dan teu jadi sampai alat beli ibu naik Kalau aku jadi masalah. cok balik kemarin Bawa beli ibu. bubur ke ibu atau aja di ruangan BK duka dah sama cium nyadap. jujur saya tenang naon dah ibu mau Tangan bu. Itu ibu udah memang tenang naon jujurnya Dua. sok itu mah tuh ibu dan teu sanes abi. sadetik satu guys Wih, kamera. Sok ngilu we lah ka ditu. Lamang naon meureun. meren Ya meureun. Udah kan. Wih. itu mah dari kamar ada jujur di dia atau di ruangan BK Udah kumaha dah sanes abi bu. jujur we cium kan bukti ya saya cium Udah di tas. ayo dong di luar sok ayo namun dari ibu KBK nya yuk Gotong. Seret. Paling. Mangga kabar. Aku terus tinggalin di grup WA jadi iya abis itu teh
parios tas murid-murid abdi. Teh kapan kita buku pas teh. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini jadi bad news yang orang kulantaran murid-murid teh berarti biasanya nak buku ieu berarti teh jujur kulantaran kan buku ieu teh ya kunci jawabannya tadi jadi sebenarnya teh tos abi candak tapi ku ibu ditelepon hawe sebapan Biasa palakunna Pak. cium pintar Menyangka itu pasti cium. Ayeuna ka mana cium Pak? ayah di luar pas orang hawe Halo, assalamualaikum. Bapak punten, tiasa ka ruang BK ayeuna. Mohon Bapak. assalamualaikum terus beri hadiahnya Mangga Pak kalebet. Waalaikumsalam. Jadi aya naon bapak teh dititahkan. Jadi Bapak, alhamdulillah buku Bapak teh terus tersebar Alhamdulillah. Kepenak di mana ya bukunya? di kelas IPA hiji. Oh, sama enaknya. Murid. Mumpun Pak di kelas abdi murid numpang piterna Bapak terang cium. Cium terang. Nah, nu eta Bapak. Astagfirullah bikin teu nyangka. Kita nyangka cium menyenang. Terus Nyangka. akhirnya ciumnya di mana? Ciumnya di luar. Bisa di kamu. Kan ngomong. Kata Bapak, Pada Mangga. Alhamdulillah. Damai. Setuang. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium sehat. Sak cium. Caling cium. Punten, abi bade ka kelas teh boleh ngajar. Mana? Di payun. Kunaon cium bisa-bisana nyandak buku kepala sekolah. Apaan cium teh bager, pinter di kelas teh nah atuh bisa kitu. Henteu ibu dasar abdi nu nyandak teh. Saha atuh? Luka ibu sumpah. Kumaha Pak? Ya, jadi aya nama aya nu bener aya nu salah. Jadi abi bade mastikeun heula di CCTV ruang kepala sekolah. Jadi abi geus ningali eta videona disuka cium di geroan di bapak ka ruang kepala sekolah. Tak kitu we nya ciumnya. Nyandak nama alhamdulillah ibu teh nya ada cium teh. Tidak ibu mah penyangka mun cium teh bisa kitu. Semoga we nya ieu teh ku juri kitu nya jadi. Bisa jadi. Pas akunya sok balik dengan ke kelas. Tong cering guys. Kamu apa atas wae? Oh, terus abi keluar. Nuhun. Alas ya kumaha atuh kumaha lieur ieu abi teh kumaha atuh kumaha mak geus abi bade ka masjid heula lieur. Ibu ke ulah ngomong Ibu mangke nganggo motor deh ibu nyandak. Hati-hatinya. Cium tadi heula sakedap ibu dari luar. Cium aya naon deui ibu teh can deui. Mohon kajenghang. Ibu teu payun. Hati-hatinya. Mah ayeuna cintek kedah nyarana doa ka Allah da ibu ge percayalah cina nyandak ke cina bager pinter solehahnya terus aya nama cing
getol diajarna cium teh nya siga nama ayeuna teh tos santen nya urang ku ibu diantarkeun. Ibu pada nyandak motor heulanya cium antosan di perpus masjid teh nya. Putih Payun. Assalamualaikum. Salam. Buat kamu. Naon nih bisa gitu. Sih meni kepo. Naon cerita tuh. Tuh. Bisa ceritanya. Nya, cium. Oi. Cium, oi. Boleh. Ceritanya. Benar. Mana yang di Payun? Ibu di Payunnya barudak. Ibu salam heula, enggak? Teh ke mana di situ, Bu? Beri nganterkeun euy. Beri ngiring. Mun da sempit ya gitu. Waalaikumsalam. Kunaon cium beceri atas beri san carita ka mayon alim nyarita. Kunaon emang bisa dicarikan ke abah. Nya mau bebeja mama ke abah dan mau sok carita. Mama jadi kieu tadi di sekolah cium Kedah naon? Cium teh di fitnah nyanak buku kepala sekolah nu eusina kunci jawaban jam lomba mah. Oh, tapi cium beneran ngambil eta buku. Itu mah doa kita cium teh apa naon. Pokoknya atuh da mama pasti percaya da cium teh anakna emang mau mungkin gitu. Atas ciumnya sing sabar. Kita berarti cobaan ti Gusti Allah. Tapi matang nyarita ke abahnya. Ente mau nyarita. Bah. Bah. Biasa kan ada. Halus geuning setelana, Bah. Oh, Luar biasa. Ayo babe, cuman ayeuna. Gawe bade kitu ah. Ayo atuh. Ayo ngiring. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon ya? Biasa we. Iya keur nemenin cium belajar. Nah, bas talana kitu cenah ngabajak. Nya ngabajak sambarin nyangan randa tuh. Ngalis tewana meni alus kieu atuh. Tuh laladok kieu nya. Duh meni mulus. Mohon. Abi hayang diuk. Ngangkeul ieu teh. Cangkeng. Duh.
Terus aduh abah hilap di sendalna euy. Rek pake wae tadi. Lain atuh tadi atuh di Tuh. Beb ai si cium kunaon? Teroskeun we sorangan mah selfie heula. Meuni kitu. Ai cium teh kunaon? teu batu kunaon. Manya cerita ka abah tong pendem siga kitu. Tapi abah tong ngambek. Ya moal atuh da kabodak sorangan. Manya kudu ngambek. Iya, Bah. Naon ieu? Baca. Hah? Suap pengunduran diri? Kunaon ai cium? Mohon Bah, jadi cium dipitnah nyandak buku catatan kepala sekolah nu isina kuliah. Yang lomba cium. Abah mah moal nyarek. Ngan abah mah bakal mamata nunggu ka cium. Cing sabar. Dasane cium pasti ngelakukeunna. Mah, tong selfie wae atuh. Ih, budak teh kan sedih. Aduh. Lah abah ge hayang dipoto hayang mah. Ayo atuh urang foto tiluan. Ah, gitu atuh. Mana tuh? Tuh, ganteng gitu. Coba. 2 tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana. Sumping. Patepang di sareng abdi sabianisa di acara lomba cerdas cermat saat dimulai. Mana tepuk tangan dan penonton. Wow, luar biasa rame pisan. Alhamdulillah. Saat dimulai, hayu urang absen heula para peserta lombana. Cium. 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 Luka 2 Ayah Bimo. Nur Hayati. Macet. Mundurkan diri. Banga. Nu terakhir Ayah Ahmad. Sahubung Bimo teu acan sumping dengan berat hati Bimo kedah didiskualifikasi. Ngarah mempercepat waktu, orang mulai wae nya sesi Cerdas cermat. oh, mun. Sesi cerdas cermatna. Sok dewan juri dibagikeun. Aku udah mulai guys. Tong nyara rotek.
Bu. Gimana? Surat Arisa. Waduh, ka dia. Bu, saya. Hai eta naon mobil? Mana? Kualifikasi atuh. Astagfirullahaladzim. Ai bangga atuh. Bu. Eta aya bieu ibu ningali. Mana suka tuh tinggal aku Dia kok ibu dek dikodok. digodok, Bu. Dia kan dia. Ya, tuh, Bu. Astagfirullah. Keluar keluar, Bu. Mas, ayo. Astagfirullah. Ibu yang lain naon? Gas didiskualifikasi. Gas keluar, Bangga. Gimana emang? Ih, orang nyong kesini nyong kemana? Hai dia. Kayak orang atuh, ke si Cium. Kurang dan menang. Orang keluar. Ibu, itu nyontek mah, temenang iluan lomba. Ayo buru. Ya bela tuh Bu, kasih cium. Nyontek mah temenang iluan lomba. Buru, ayo keluar. Tuh, keluar dari jendela we. Ya Bu, sama jendela. Ya. Puntennya. Mangga. Enak? Ini naon kan? Yang ini. Cik. Iya teh tutup Natasha nih bisa Ahmad. Nah, itu dua. Kumargi ayeuna waktuna tos PDCF. 5 hitungan deui nya. 5 Opat. 4 3 2 1 kuyu tadi kepalkeun. Mangga aduh ieu naon. Ayeuna tos kalebet waktuna jang pengumuman. Mangga kanggo Cium jeung Ahmad sadia. Nu bade ngumumkeunna dewan juri mangga ka Cium jeung ka Ahmad ngadoa heula. Mangga dewan juri di haturanan. Ahmad ngeraih nilai 84. Kurang iman juara we. Cium ngeraih nilai 85. Asik we sih. Jadi anu menang teh nyaeta Cium. Selamat Cium. Mangga ka dewan juri dipasihankeun sertifikatna ka peserta. Deketin dong. Kameramen. Juara 2. Amin ini kuduna. Ayo sini Mel.
Mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Abi salik dari. Aya naon ibu nih rumah ka dieu? Jadi kieu Pak. Bapak ingat kene Bapak nu ical. Ingat. Tah, eta teh ternyata sanes cium Pak nu nyandak teh. Jadi saha nu nyandakna? Si Banga anu pinter oge. Tapi Oh, eta nya. sigana kurang jujur Pak. Oh. Ai ibu terang di mana bangan? Abi teh ningali CCTV ka satpam. Oh. Di ditu teh pas abi keur ningali aya sapet pautna jeung ibu pangrenyap. Oh, bukan ini. Nun. Abi mah habis pikir Pak, tahu pada ningali buktina. Mana? Yuk, mangga abi bade ngagaruan Banga. Mangga. Sakaranya Pak. Astagfirullahaladzim. Iya budak. Mangga. Iya Pak. Hadieu, ibu heula, ibu. Hadieu, Iya ibu. bangga. Bangga mangga diuk. Tuh, heula. Bangga buruk. Satu. Bapak di nya di telepon. Mangga ibu dari kala. Kumaha? Nuhun ya ibu. Pak. Ini teh Pak. Sekedap. Halo ibu, bisa ke ruang kepala sekolah lah sekedap. Mangga. Mohon Pak ya naon? Iya cenah. Anu nyandak buku abi teh sana cium tapi Bangga. Iya ayo bisa ditinggal. Neng, kan Neng teh hoyong nyari kompetensi. Tah Neng bade teh di piwalang ibu. Di warung lambu. Pangendakeun buku di kepala sekolah. Oh, buku mana? Aya eta geuning kunci jawaban soal-soal. Wah, iya Bu. Nya Neng, Sketbook. Jadi bade nyopotna. sok enggal sebut. Bagus ya. Mudah-mudahan si Bangga teh bisa dapat eta buku. Mana biasa? Bu, buku ini lain. Kayaknya eta bener. Oh, tah Neng aya nama panglebekeun ka kantong si Cium. Jadi si Cium teh aman teu ka seleksi. Tenang gitu Bu. Moal mana naon. Siap. Ini kompetensi. Mana atos Hasil lah. Nah, Bangga bisa nyandak buku abi. Wani-wanian kamu Bangga masuk ke ruangan saya. Di kumanya Pak ya? Aduh. Kan kamar itu teh Abi yang milah lomba. Ya, terus Mohon Pak, jadi kumaha we carana ame si banget tiasa lebet ka eta lomba teh. jadi anu nitah Bangga nyandak buku saya teh kamu. Mohon. Kamu teh kumaha ngadidik Bangga teh kalau ngajarkan itu bener. Karena teh si Bangga diajarkan sportif. Tong make cara curang. Mohon Pak. Nya kumaha we carana murid abi si banget teh meh tiasa lebet ka eta lomba. Nah, jadi kitu meureun meh. Tiasa lebet ka eta lomba teh. Kema ulah tidinya. Jadi kan masalah nanti ti nyandak buku abi dia jadi gede, jadi masalah gede. Hiji sakolanya ho. Mohon Pak. Aya nama so Bangga jeung ibu minta maaf ka ciumnya. Guys, Abi minta maaf.
kasih cium. Kan kamu yang mitnahnya. Ya, Tos baby tos. aya nama. Ada masalah. Kamu salah. Ya, sakitu ae rutina. Mangga. Kamu. Jadi kesimpulannya utang mudah menyerah, terus semangat, terus sabar, jalan anu benar, pasti ujungnya bakal bener. Di dia sawah, di dia rumah, di tengah-tengahna aya patang. Wayang naramah, dalang naramah, yang penting orang bisa sadar.